Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadaya masyarakat Kabupaten Bandung anu dipika hormat ku simkuring. Kapara sesepuh adat, tokoh masyarakat, wargi tatanen, sarta sadaya warga anu dipikanya ku simkuring. Mugia urang sadayana salawasna aya dina kaayaan rahayu, sehat walafiat, sarta dina pangayoman Gusti Nu Maha Suci. Alhamdulillah, dina kesempatan anu mulia ieu, simkuring ngahaturkeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala anu parantos masihan kasempatan sareng kasehatan sangkan urang tiasa ngariung dina raraga miara jeung muji syukur kana kabudayaan urang sorangan, utamana dina tradisi anu dipikaresep ku urang sadaya, nyaeta serentaun. Simkuring Ataya Adristi salaku Bupati Bandung, dina ieu kasempatan simkuring hoyong ngadugikeun sawatara amanat ngeunaan pentingna ngajaga budaya, ngahiji dina rasa syukur sarta narekahan pikeun kamajuan anu sajati pikeun masyarakat urang. Tah, wargi Bandung anu dipika cinta, waktu teh henteu karasa. Ayeuna urang parantos ngalampahkeun 4 bulan di tahun 2025. Dina unggal lengkah anu urang tempuh, tangtu seueur pengalaman, pelajaran, sareng nikmat anu kedah disyukuri. Dina kabudayaan Sunda, aya hiji tradisi anu luhung ajeuna, nyaeta serentaun. Serentaun teh asalna tina kecap seren, anu hartina masrahkeun atawa ngalakukeun panerapan, sarta taun nu hartina taun eta sorangan. Jadi serentaun teh mangrupakeun upacara adat pikeun masrahkeun hasil tatanen di taun kamari ka karuhunan atawa kanu ngagegeh alam minangka bentuk rasa syukur jeung pengharapan pikeun hasil nu langkung sae di taun nu bakal datang. Upacara ieu ilaharna dilumangsungkeun ku masyarakat tatanen, utamana di wewengkon Jawa Barat, sapertos di Kuningan, Cigugur, jeung beberapa tempat sajena. Kalebet sakabeh masyarakat nu masih ngajaga tradisi karuhun. Nalika serentaun lumangsung, masyarakat bakal ngalaksanakeun kirab hasil bumi, hiji arak-arakan anu ngiringkeun hasil tatanen sapertos pare, cau, singkong, jeung sajabana ka tempat upacara. Tah, ieu oge minangka bentuk partisipasi warga dina ngajaga harmoni alam sareng minangka tanda silih asa, silih asih antara sesama. Salaku bagian tina upacara, masyarakat oge bakal ngajalankeun tradisi ngajurit sorangan sarta ngibarkeun panji-panji minangka simbol kasatiaan sareng kabersamaan. Kagiatan ieu henteu ngan saukur mangrupa simbolik, tapi oge ngajaga kohesi sosial antara warga. Dina kasempatan ieu, seni tradisional oge bakal dihadirkan, di mana angklung, tari jaipongan, wayang golek, sareng kaulinan barudak lembur bakal dipintonkeun pikeun ngingetkeun urang kana warisan budaya anu kudu dijaga. Salain tieta, doa jeung sesajen oge dilaksanakeun minangka tanda syukur sarta pikeun ngadoakeun kasalamatan jeung hasil tatanen anu leuwih hade di taun nu bakal datang. Ngariung bareng dina hajatan ieu oge janten waktu anu pas pikeun nyambung silaturahmi antara warga, pikeun ngajarkeun nilai gotong royong sareng kabersamaan ka generasi ngora. Sadaya kagiatan ieu ngagambarkeun rasa syukur dengan saukur ngandalkeun hasil bumi, tapi oge ngagungkeun kabersamaan sareng harmoni antar warga. Serentaun teh sanes saukur perayaan, ieu teh minangka pangeling-eling budaya, tempat urang diajar ngakuan yang sagalana teh asalna ti Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta aya dina tatanan alam anu kudu dihormat jeung dijaga. Ieu oge jadi sarana pikeun nguatkeun identitas urang salaku urang Sunda. Tur ngajaga akar budaya sangkan henteu leungit ka bawah zaman. Kacida luhurna tradisi ieu nepi ka aya sisindiran nu cocok pikeun ngagambarkan eta rasa syukur. Hasil tatanen ti leuweung jeung sawah dihaturkeun jeung hate nu tabah.
Serentaun henteu sakedar upacara, tapi pangeling pikeun hirup nu bermakna. Ku ngajaga tradisi Sunda, urang hentengan saukur miara kabudayaan. Tapi oge ngajaga rasa kebersamaan, gotong royong, sarta ngajarkeun generasi muda ngeunaan asal muasal jeung nilai-nilai hirup anu teu leungit ku waktu. Wargi sadaya anu dipikanyaah, simkuring salaku Bupati Bandung ngajak ka sadaya masyarakat pikeun terus ngajaga jeung ngamumule kabudayaan urang. Hayu urang rajin bersyukur, gotong royong, jeung silih asah, silih asih, silih asuh, sangkan kahirupan di Kabupaten Bandung langkung harmonis, maju, jeung berkah. Mugia tahun anyar ieu janten tahun anu langkung sae pikeun urang sadaya. Kalayan sagala kahadean, kasuksesan, jeung kabagjaan. Satelah can ditutup, abdi hoyong nyilapkeun pantun pamungkas minangka panutup jeung pangharapan. Cai nyurup ka jero tanah, ngalirna tenang ngandung kahadean. Wilujeng tahun anyar abdi aturkeun, mugia pinuh berkah jeung kabagjaan. Kembang ros mekar di kebon, mican sengit ka sakuliling. Mun aya kasalahan dina biantara abdi, hapunten dihaturkeun kalayan tulus di jero hate. Hapunten, bilih aya kalepatan dina kecap, gaya biantara atanapi basa anu kurang mirenah. Hatur nuhun kana sakumna perhatian sareng kehadiran wargi sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.